Oke guys, ketemu lagi bersama gue Iqbal. Welcome to my YouTube channel guys. Duh, tebararoga duit oge, ngararome dompet wae. Ada nggak ada, yang penting kita tertawa. Ada nggak ada, yang penting kita gembira. Sekarang miskin, siapa tahu besok kaya. Sekarang bokek, siapa tahu besok tokek. Aduh, kerpeting geus punya. Berarti kedeng deui bulan puasanya tereh. Aduh, mangkanin can boga bekel. Hayang ieu meuli daging onta, yang ngarendang daging onta. Bosan ngarendang ieu wae daging asin. Kumahanya ieu duit can ketempo. Eta si gembel ngomong ngamni lebay. Biasa meuli daging asin. Banyak kabeli sih daging onta. Enggak sih mah pugolok asin lebay sih nyebut daging lauk asin. Lauk asin gitu. Meni asa hayang menerkeun mana ngomong teh aing babalepot ngomong teh. Biasa lamun ieu omuncit orai oge jeung lauk asin enggeus sia mah kabeli onta mah jeung sia ngajual imah oge moal kabeli. Dimana horeng siap kabeli eta onta daging onta moal kabeli. Pokoknya mah bulan puasa hayang meuli daging onta dibelaan aek naon wae ge apa ngajual imahnya. Pokoknya mah dibelaan dah naon wae ge ngajual imah kajen dah. Yang penting mah kabeli daging onta. Eta meni arek ngajual imah cenah arek ieu oge nanti arek meuli daging onta. Aing mah geus sararieun we bisa-bisa eta HS di jalanan ngajual imah demi daging onta. Cek aing mah enggeus we nu aya biasa daging orai jeung lauk asin mah enggeus ulah sok segala endah digaya-gayakeun sia. Hayang aing mah enggeus we aya jadi jelema teu gablek mah orang miskin. Enggeus ulah sok loba gaya hayang meuli bistik eta cenah onta. Amun aing pugu duitna loba ngabadeg kabeli naon ge aing mah aek nurutan aing wae kos nama ieu jelema ieu emang kieu ye jelema susah teh loba gaya kacida urang daang oge meunang ngahutang beasna eta mah teu kira-kira amun ngahutang meuni 2 karung 3 karung atuh meureun we anu Mang Rohimna tuh ieu adat-adatan 3 karung sakalina nyokot geus mayarna hese wasuk nurutan kos aing dah geus miskin mah enggeus we ulah sok loba gaya segala endah sok orang kaya sia. Ai jelema teh gablek mah sok teu sohoreun sagala hayang meuli daging onta maka beuli sia moal. Aing mah neangan hai kayak ku aing di eta tadi anter ieu na non rek dicabutna. Terus kira ka ditu sia. Terserah urang ceu kumaha urang we. Emang rek meulikeun itu ka urang. Mere duit moal bari lagi ka urang. Atuh sia nya gembel oge mikro bagaya. Geus we atuh kabelina. Biasa ge sia mencit orai jeung eta lauk asin geus we nu aya ulah. Sia beusin guna naon aing mah teh imah sia kajual deui. Meuli bistik onta. Emang gitu engke mun ku aing meuli mah dibere ieu saeutik mah urutna. Seperti biasa aing mah sosohoreun sia sagala hayang daging onta naon. Enggeus we lagian mah kateureuy kosna ku sia mah eta daging onta. Mencara aing mah enggeus poe meureun eta kos kitu. Kadaangan aing anak-anak aing eta mah. Hai burung geus tunjukkeun mana nu rek dicabut aleusna. Kedeng deui kan bulan puasa, terus berarti kedeng deui lebaran ya. Kira-kira ayeuna rek dibelikeun baju moal nya ku Umi. Soalnya lebaran kamari teu dibelikeun gara-gara duitna leungit. Terus dibere ku Cinining bajuna core deh eta mah urut kosna. Pokoknya enak mah kudu meuli baju 5 pasang. Nek minta ka Umi. Minta pangbalikan baju lebaran 5 gitu.
ulah cara kamarin teh dibelikeun. Geus sih gara-gara duitna leungit eta ge jadi teu dibelikeun. Eta budaknya henteu emakna henteu anakna lalaguan nanam nih salangit gagayaan nanam nih kos jelema gara rableg padahal mah geus we ulah mikiran lebaran heula puasa heula karak mikiran lebaran atuh teu kabeuli mah geus teh mun kudu hayang di masa setel kitu eta ngahina deui menang aing cenah jore goblok kita budak teu tahu diri kan ku aing saya carekan saya tempokeun we teu cekek ku aing ma anak sarwana meniga gayaan hirupna geuleuh aing mah da emang iya mah kos indungna weh cincin ganas suri udah miskin gak tahu diri dibere ge dihina wae aing teh hayang meuli-meulikeun nanaon deui mere-mere nanaon deui sanggeuk aing mah da pada maeng makarunya nya sangu basi sangu naon lauk urut pada mah lumayan sih di dahar ge gembel tuh ayah anak sia tuh di saung tuh kajian heula ieu mah panggian heula tuh anak sia teu tahu diri beungeut dirang betukan aing rek neangan si Tika heula si Tika ge kan ku aing ke lamun misalkan ieu mah beusi namanya pinjem duit arek di tawaran ku aing pinjem duitna kayak orang kaditu geus naon sih eta budak neangan indung wae susu apa naon rek naon sih yang umi wae duit geus dibere 100.000 beulikeun we eta grabeakeun yang eta ge umi ngabelaan hutang injem grabeakeun itu 100.000 awas teu teu biakeun tuh kaditu tuh rek numpang kami gacoan ka mana ke tuh naktir baturan maneh rek naon emang neangan umi deui ih eta budak ya beneran eta unggal poe diberena 100.000 bari jeung hutang injem pada mah teh gablek we ulah meuli kudu loba gaya meuli ieu meuli itu geus teuing padahal mah ih bener di alam kecil eta budak ku si gembel tah jadina kitu tah sanggeuk gawe ge arek naon bo eta di alam-alam kitu boga anak ieu ngajaranna teh lain nu bener ngalah teu bener eta nanti meuni di alam-alam anakna loba gaya segala lamun kos aing onem loba duit ngalem-ngalem ge sapoe 1 juta ge ku aing bere anak aing ieu mah jelema teu boga nanaon meuni kudu di alam-alam hi aing eta mah budaknya Ayeuna kan kedeung deui bulan puasanya nama meuli bajuna ieu ami bunga 5 ke cara bulan kamari dia teu dibelikeun lebaran kamari teu dibelikeun baju lebaran pan kamari ieu ge ku umi dibere duit 500.000 kumaneh dileungitkeun geus tenang we dah engke mah lebaran engke mah ya isukan mah ya dibelikeun 10 ku emak palang-palang teuing bayeuna ge 5 10 dibelikeun teh kayak kumikeun lagian atuh puasa encan naon encan geus ribut hayang meuli baju dasar budak leutik heudah mang ge budak leutik mah hese engke tangguhan we umi nyonya aya duitna we ke meuli sorangan nya kasetnya ulah sampai umi maling ya tapi kajen teuing si maling ge jeung meuli baju lebaran soalna udah kumangke we tempoan ke duitna kieu ya budak di alam teh segala arek meuli baju arek meuli 5 jadi 10 duitnya menang madog ieu aing mah palalaur ke ka tempoku ieu zaman ayeuna teh ya cepet viral sia aya wae kieu jelema di alam ngalunjak nya teu boga anak di alam kitu mun bawa eta sini ajaranana mun aing boga anak kos kitu di alam sagala hayang ieu hayang itu ceburkeun ku aing mah ka empang ku aing dilelep-lelepkeun cenah lauk tah ngadaangan manehna tah geuleuh aing jelema kitu da bener ruminya ayeuna mah meulina 10 setel soalna si Udin mah geus meuli 20 setel cenah manehna keur peuting geus meuli 20 setel jeung lebaran naon nurutan si Udin mah pernah bapana ge gede gajina ge tukang ngabegal nurutan wa si Udin wajar atuh si Udin mah meuli baju 20 setel oge kan si Udin mah bapana tukang ngabegal duitna gede loba duitna deui manehna mah rek meuli 30 40 ge kabeuli wae manehna mah maneh ngan hayang sakitu ge urang neangan heula duitna Udah yang penting pokoknya meulina 10 nya namanya heeh teh beulikeun 10 kira-kira lamun meuli 15 bisa teh nyaminya kabeuli wae ke ku aing bapak sia tuh kita milu jeung bapana si Udin ngabegal
Cina meuli baju jeung maneh. Mengdaikeun bapak milu ngabegal. Bawa tuh ajakan dari itu bapak maneh. Ih, ya Allah, eta si gembel nitahna bener-bener nya kasalaki. Malah tidak milu ngabegal segala. Eta mah anak jeung emak geus dah koclak kabeh 11 12. Emang nih kudu diomongan ku aing keun we tempo. Gembel, nya sia tuh kali itu tuh bantuan si Tika tuh. Etan itu tuh nyabutan tales. Sia mah malah di dinya wae. Malah aing lewat cek aing teh geus ka dieu ngobrol keneh wae jeung anak sia. Naon sih ce ngomong teh mani kos naon bawa kos tong geret. Ti tadi di dinya ngintipnya. Kanyahoan urang nyaho di dinya ngintip. Heueuh keudang ka dinya maturan si Tika. Geus nya Umi ek maturan si Tika heula nya. Umi ek leumpang nya. Mane ulah papanasan tah bising hideung. Sia nempokeun aing wae dengan sebegitunya saya nempokeun aing ewa apa resep ka aing mending ngurang kitu ur handap tempokeun sia dasar cangak sia teh jelema teh gablog kudu ngaca diri dina ngaca geura di dina kaca kumaha sia ieuna bentukna sia teh jelema teh boga arek naon bisa sohoreun segala endah gaya-gaya arek meuli baju 20 meuli 10 can tentu sia hiji ge kabeuli ge nya henteu masih mah serangan tukang hutang kayak ulah-ulah deui di pasar ngajambretan baju batur geus we saayana kabeuli jeroan-jeroan atuh geus ulah lalagaan hayang meuli ieu meuli itu niku heran aing budak hiji jeung mana sarwana sia mah. Alah lebay lagian urang mau minta pangbelikeun ieu deui ce. Urang kan minta ka umi urang lain minta ka ece. Lagian ece lamun mere bajuna ge jalore geus mah merana hiji dian. Ya atuh lamun anak aing mah ku aing dibelikeun moal hiji ku aing mah 100 piece ku aing dibelikeun. Naon sia ku aing dibelikeun aing inget ka sia ge masih syukur dibelikeun jeroan doang ge bari jeung swek ge ulah sok ngahina sia beuikeun alhamdulillah ulah kitu emang sia mah emang teu tahu diri jamana geus mah dibere tapi ku sia dihina hina mun boa ulah kitu nya orang mah dibere alhamdulillah geus aya nu ingeteun ka aing sia mah bener-bener sia mah jeung anak sarwana. Atuh lagian ece mere baju lebaran ni jorek acida mana temuat dian kaletikan teresep urang mah bentukna ge kitu jadul eta mah lain baju ayeuna modelna eta mah lainna kaletikan aing geus nyaho ukuran awak sia sakitu atuh sia we lebay beuki ngalebok sia tang wadang naon ku sia beak dilebokan atuh matak naon ai misalkan ieu mah kaletikan teuing mah tinggal nambal pakai karung tarigu di dieu bikeun we ka Mang Endas. Puasa heula nu bener lamun emang puasa napol nepi ka sabulan pan meureun aing mah meureun mere wae santunan jeung gembel-gembel jeung janda-janda jeung anak yatim sia mah meuni riweuh puasa ge encan geus ngaririweuh baju lebaran kos budak sia geus gede sia teh teh ku yang dibere lamun ieu mah lamun ade ngepol we ku yang dibere duit jeung jajan mah biasana ge lamun nu puasana tutup mah ku aing dibere jeung jajan 50 saring 50 juta emang gitu sia teh kabagian tahun kamari naon urang baru kamari nang dibere 25 teu dibere 50 atuh heueuh pan aing nempo sia sok ngintip wae boro-boro sia mah puasa batur puasa sia mah lompat ka sawah pura-pura arek si beungeut teh nya manginum eta es cekek kumaha aing teh ieu na mun ku aing dititipkeun ka masia kumaha sia geuningan dipotong geuning bere 25.000 aing mah merena bara 200.000 dipotong mentak kumaha sia duitna geus Iqbal ayeuna mah ulah wa kamikiran baju lebaran duit jajan puasa we heula polkeun nepi ka sabulan engke aing mah geus boga ieu nya geus boga najat teu aing ieu arek meuli saurang arek mere saurangna 100 juta mahi meureun kabehan
Aik nyarian imah terserah baroga tanah mah. Mahiman 1 juta mah. Nggak sih daripada mikiran hente mikiran lebaran, mikiran baju-baju, jajan-jajan kan itu. Tuh, masih ya bantuan tuh ke etan talis jeung si Tika. Masih kayak menang duit jajan masih aing meureun. Segala endah hayang baju lebaran loba gaya. Geus gembel mah gembel we nya teu mampu meuli aing.